jadi ayah kene Kang. Aduh, terus ayahnya hiji dua tilu oman opat gitu opat lima terus saya serena orang awitan ngehibur warga masyarakat nya taeta masalah masyarakat sih galak gitu ya. Sok cepengan para bota sewang-sewangan para bota cepengan para bot sewang-sewangan cepengan para bot tos serena tos Allahu Akbar Samsul lain kanyut rugi para bota nu naon eta jakalan di naon atuh dia nyebutkeun naon dia para bot dia nyebutkeun naon dia mah kanyut heeh jakalan kanyut jakalan para bot nu kieu tah ieu ge sarua para bot banyak ge para bot nu kieu nu hideung panjang badag ieu ge panjang hideung badag ye nu kieu calung sok cepengan calung heuh dipikir-pikir nyalung ngariung kos hayam di paraban kuut bisa di dieu ukur kabeh keun bae urang ngagudu ku di dieu sok cakalan para bot calung cakalan aduh mata kudu kaluliah ge kieu tah sok coba kan calung ya hang cakalan hang tek naon cakalan naon aduh resep kieu tos urang kenalkeun heula ka barudak ari calung teh naon gitu urang teh ulah kabrengeh kudu apal heula ai calung teh tina dua rupa nya aya dua ciri khas tina calung teh nya kahiji gerak kadua takol tah eta dina calung aya ciri khas gerak heula terus takol aja hiji gerak dua takol sok bejaan sih itu bejaan oi iya nyaho teu dina calung bieu teh ieu aya dua ciri khas kahiji ka dieu duit atuh sedeng ka anak lain duit bejaan heula si eta sok si eta mah kudu lataringan keun heula mikna sok lain dicekek cakalan mikna sia teh kadirnya si juri sok ayo burukeun bapaikeun ka ditu dina calung teh aya dua rupa hiji gerak kumaha gerakna gerak kadua bejaan hiji deui man lain curang cilok sia teh man euy dina seni calung kalau dua ciri khas cek saha cek padalang saha dalangna kedua aduh bejaan harga bejaan saha jengi iye ngi eta apa lu bieu lain euy naon lain serap nampo kumisna rek hapan jeung geus sok urang hijikeun ya antara gerak jeung takol hijikeun oke ya bisa na kola bisa teu da kola bisa gitu bisa sok takol di pulau ayo maneh sok maneh ya sok waduh ini apa nih sok bebas manehan paman hayu seteh aya nu kieu kumaha nakolna ye atuh tempo aya ritme dina alat musik teh aya ritme sia teh ompong ye cek sok cek
na. Balakok, oi. Si Juli kalah menurut bangun. Kumaha bangun reus teh. Urang hijikeun nya. Antara gerak jeung takol. Beledag we kana bujur teh. Padi gerak jeung takol teh. Ulah sapikakeun. Sok ah, siap. Takol siap teh. Takol heula. Enggak. Mai teh dalang teh cenah kumaha. Tuh tinggal di tukang kenang. Tulisan teh. Malik. Takol. Malik apa penonton? Oh, Malik ka itu. Tarik anjir. Saurang kali itu mapai. Oh, ini. Hei salusi. Lobat teuing atuh sia saeutik sabari ka hareup ka ditu. Loba teuing. Leuwih teuing. Aduh. Sakumaha? Tah gitu. Oh, setengah. Sok ah. Garap. Geus ka itu. Sok, siap. Allahu Akbar. Man pionyo kalakuan teh. Banget. Mas nyarup hareup we, hareup. Remang geus gunung. Mas Remang geus gunung heuy. lain geus gunung. Saya suara di sungai atuh. Sok siap wes hareup nyarupna. Oh, siap. Turutan dalangnya, siap. Oh, siap, Ger.
jagung tanya lu. Ya naon? Suka teh kana patur-turkeun wae. Ari aing kumaha? Siap, tuturkeun. Ari mana mereka mana oman? Tuturkan butut si eta kamu meureun bau hitutna. Lain atuh dah hidung teu katempo sia teh. Lain rasakeun bila ku teu kamu segitu bau hangruna. Ka mana leokna? Ka mana lewat tuturkeun ka dieu. Tuturkeun bujur uing man, tuturkeun ya. Kasep. Aya naon? Cungkrang nyerekeun wae teh. Atuh bae nyingceut teh. Nyingcet. Pasare nyerekeun teh nyingceut geser. Wae eta si dalang Kunaon? nyiksa euy. Tempo atuh sia teh jungkrang gitu. Pinah aing bari tuh ah. Oh, pinah. Boleh mah. Oh, jurang euy. Dibere mandat jadi pimpinan teu balik. Pinah aing bari ah. Aing mah keur genah-genah kalah eureun. Ari mana naon tataekan atuh? Lain tataekan teh nolo tinggalan. Simbalaleneur atuh simbalaleneur nyalung teh era tempos teh. Heeh, tong sok nyeredkeun batur. Ah, tempo atuh.